The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puesta abdi Siti Nurbaiti ti kelas 9I. Ayeuna abdi bade ngadugikeun drama monolog Sunda anu ngeunaan bersyukur. Bersyukur saestuna gampang, tapi anu susah nyaeta diri urang sorangan anu teu tiasa bersyukur pikeun sadaya berkah anu dipigaduh. Abdi sok ngaraos asa pangsangsarana hirup di dunia ieu teh. Abdi sok ninggal ka luhur. Memang seueur jalmi anu kaya, anu seneng, anu bararinga. Tah, didinya abdi sok ngaraos alit hate ninggal jalmi anu bararinga. Sok timbul iri dina diri abdi ka aranjeunna. Asa abdi anu pangtegaduhna. Kadang abdi sok nyarios ka Allah. Ya Allah, nah hirup abdi sapertos kieu. Panginten didinya abdi kurang bersyukur. Upami abdi ninggal ka handap, seueur keneh jalmi anu hirupna sami sareng abdi. Aranjeunna dararama, angkat enjing uwih wengi, kanggo kapriogian hirup sadidinten. Aranjeunna henteu ngeluh, bararingah, terus syukur ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah, didinya abdi isin ku aranjeunna anu hirupna pas-pasan, tapi masih tiasa bersyukur sareng bagja. Didinya abdi diajar ka aranjeunna supaya hirup abdi kudu syukur naon anu tos dipasihan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah sareng seneng hirup mah kudu dijalankeun. Ulah aral sareng subaha. Kantenan ayeuna dunya nuju dicoba ku virus corona. Lamun arurang teu tiasa syukur sareng aral-aralan wae, bade kumaha hirup arurang kapayuna. Ukituna abdi ngajak kasadayana, khususna diri abdi nyalira, umumna kanggo kasadayana. Hayu urang bersyukur naon wae anu tos dipasikeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan sagala cobaan sareng cobian anu dipasihan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala enggal diangkat ku Gusti Allah. Mudah-mudahan arurang sadaya dipasihan kasabaran. Asalna oge ti Allah dicandak deui ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu ti abdi hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.